bagus dengan anak orang naonnya ya? Mun awewe ngaranna Nikita Willy, mun teu Nikita Mirjani. Ih, dia eta mangaran artis ya. Atuh teu naon, Bun. Laju mun anak lalaki ngaranna saha nu bagus? Hanya Sugi be, Bun, Sugi. Aduh. Sugi doang ya. Ngaran papanjangna Sugiono. Sugiono mah lain anu pemain film. Film Naruto, Bun. Film Naruto. Oh, Naruto. Semoganya, Bun, ke anaknya mirip ayah. Ditu hayang amat. Bunda mah hayang anaknya mirip Kim Jong Un ja. Eta sia, sajing Kim Jong Un, orang mana? Artis Korea teh ya. Ayah. Mending mun kasep, coba mun goreng teh. Menyang ngaranna Kim Jong Un. Tah, lamun goreng berarti eta mirip ayah. Aduh, Bun. Produksi ayah mah mulai nu gagal, pokoknya mah top tier anti selit. Aduh. Bisa bae ayah kasep. Ih, amit-amit cabang bayi. Eta sia. Bercanda ya. Ih. Ayah, emang tuh jadi ke sawah? Ke sawah, Bun. Emang Bun anak ilu. Ulah ilu, Bun. Pan keur ngandung. Ilu ya sugan di sawah manggi bule. Ju, nimo iya deh. Nimo kebo, ju anak tokonya kebo. Aduh ayahna menengkus kebo. Nggak saya orang ke sawah. Kalau nggak satu. Ayo mana paculna? Paculnya. Kebudu lah. Nak nawan kebon doang ya. Tunggu saya beraan. Waduh. Nekamarana yuk Amin Alda. Aduh ya, apes amat ya orang. Apes kunaon, Bun? Atau apes ya? Lain maka panggil bule, kalah ka panggil bule pe. Babe nyo. Lama osret cadal mun ngomong. Si dua anak mana gitu? Biasalah aing nak naon kebon jeung sawah. Cenah ilu ge. Moalah. Min, pan si Alda keur ngandung meureun. Beraku sedege lempangan mana leueur tuh. Barecek ieu. Ih, atuh kajen sih. Jangan jadi imah bararete. Sumpek. Lagian imah dede bayi aing mah jalan-jalan. Egi. Mun ayeuna naon ka si Alda, aing nu haliho lensia. Ulah saperhatian lah ka bikang aing. Pointa pelengan ya. Min, lain gitu. Aing karunya kasih Alda jeung anak sia. Ya, Bisa yuk lah. sah. Mabur aing. Mantap tuh, Pal. Mantap jasa mi karasa. Makan apa? Namun gawe tah sewajarna. Ulah pati tekun jasa gawe. Akhirnya mau kos kieu kan sia tumbang. Namun sia maot ya. Nya perusahaan mah gampang, tinggal neangan lowongan, tinggal buka loker nya nama. Ade sia maot keluarga sia teu bisa neangan deui, Pak. Jelema nu kos sia cangklak. Atuh laki itu jeung mi sia mah ngabejaan kos ngadoakeun bae. Atuh lain doakeun, aing mah karunya kebaturan, makana hirup sehat, doang aing ya jogging we enggak sore. Mi sia gampang ngomong sehat. Geus 3 minggu aing gawe sip 3 bae. Aing aya solusi ya. Naon? Sia yang sehat teu. Heeh. Mantap kudu eureun Pal sia mah gawena, sehat kayak ge. Ni lamun aing eureun ye gawe, aing teh nyari duit. Atuh saha jeung ngeuneuh nafkahan aing. Ih, kolot aing kos kitu jadi di cakanan bae di imah. Di dahar naon aing? Aing teh ngarokok kumaha ngarokok. Makin stres aing lamun teu gawe mah mi. Dahar naon bae, beling ke di dahar ku sia. Ayah. Iya jambu apa sih kanjut? Kan lalu dik amat sih. Bun, aya mah bingung Bingung kunaon atuh ya? Bingung lah. Urang pan can boga biaya jeung ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Endek naon ya? Atuh jeung persalinan bunda lah di rumah sakit. Soalnya Geus Bun tangguhan di dinya. Aya na ka sawah heula.
buna mah di bae. Ulah ilu leueur. Bising nyoredat ke si Dede nang ke aweun. Nyanggus aduh. Orang kan itu ngadanya ya. Bon, I love you. I love you tuh. Kok beteng aing tiba-tiba nyeri kieu sih? Aduh, nyeri jasa tuh kumaha lah. Ya. Ya. Aduh ya, beteng bunda nyeri ya. Mudahan Bun. Tinyaho ieu ya. Siga nama Dede ieu nendang-nendang. Ulah sok nyepakan beteng bunda atuh Dek. Meni bandel. Can ge merojol geus doraka ka kolot. Biasana sih ya. Biasana emang nanya lamun keur hamil mah kos gitu nendang-nendang. Aduh, Bon, kunahan ya? Bon! Aduh, ya Allah, maut deh. Aduh, Bon, udah tinggalkan ayah, Bon. Woi, tolong kalian. Woi, tolong. Tolong, si Alda maut. Kering itunya. Woi, dah. Tolongan aing dah. Kunaon sih sia? Si Alda maut deh. Maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu bener sih, Min? Di mana gua si Alda? Bisa yo, itu aing bela. Mi. Ini setan sedang aing. Siap non Min. Si Alda lagi mau, si Alda. Mana nih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Da. Euy. Sama Amin. Min, udah kenaon Min? Maut. Innalillahi ya Allah, Alda sia ngorok kene. Kadang. Dia napasan kene. Napas kene. Cek ku sia. Orang boyuk ke rumah sakit yuk. Juga mereka tolong. Gua mau ke rumah sakit. Oh yui. Mi, min cokot cai be kan itu. Cokot cai kira. Dia napasan kene, Min. Ini pembajikan si Can pae. Mi. Iya, Sudah. Saya mau dong. Bang, banjurkan. Mi, masih ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sia jelema hirup kene amin. Sia main pajak ke maut bae. Nyawa si Amin aya bae ngomong. Hei, kemarin itu nyaho. Woi iya aya naon si rame-rame? Iya tah, sia dipajak ke maut tah ku si Amin. Tadinya ngegerokeun budak. Astagfirullah. Aing pae ge henteu. Ih. Tadi beteng aing nyeri. Gara-gara ngakan jambu. Terus betengna jadi kram. Aju ternaon eta si Dede. Itu untuk kudu naon meureun ieu. Semening balik ya gigi. Dah, ayo balik aja. Balik lagi. Yuk baik ya. Sia. Gara si Amin. Pemajikan aing. Gua makan si Andres juga lagi dia. Anda di. Baik. Mi, start time Mi.